Baraya Cakra parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Si Jari Sakti sikapna tetap tenang. Katenangan anu dibarengan ku kawaspadaan. Dirina geus bisa ngukur anu jadi lawan, geus mimiti bingung sabab satiap panarajangna bisa disingkahan, dibendung jeung ditakis ku dirina. Si Jari Sakti terus nyarita ka Suntara. Kumaha rek diteruskeun ieu tarung teh Lur? Atawa urang cubukeun wae semet dieu? Kuring jeung Miranti rek nuliskeun di lampah ieu teh Lur. Ulah wa kaboga karep hayang ngabinasa ka Sirawing Lur, mun can bisa ngabinasakeun si Jari Sakti ieu. Aing can basa ereh jajaten si Jari Sakti. Urang teruskeun ieu tarung nepikeun ka aya nu nyangker jadi bangke di ieu patempatan. Ieu tarung tah calakasan sia. Urang anggeuskeun ieu tarung, modal sia. Hiya! Jorelat silung kurilap sok fukiu. Angin sameran pedang Suntara beki tambah kuat nebak kana badan lawan. Orokaya si Jari Sakti geus surti kana kayaan lawan. Suntara anu keur muncak amarahna ngacadikeun tata gerak panarajangna jadi kabaca ayana celah kalamahanana. Jorelat si Jari Sakti ngajorelat mapag panarajang anu jadi lawan. Sawuk kang pedang jeung popongkol bantrok deui. Suntara ngajari jeung menurut kadorong ku tanaga bantrokan. Cilong si Jari Sakti luncat ka gigireun belah katuh badan lawan anu dina kayaan keur ngajari jeung. Meme Suntara bisa mancuhkeun tangtunganana. Harita ramo leungeun kencana notok jalan darah mangrupa urat-urat penting dina leungeun katuna lawan. Setek tek tek. Suntara geus teu kabur nyingkahan totokan si Jari Sakti. Kajadian saterusna leungeun katuh Suntara anu nyeklan pedang jadi heuras teu bisa digerakkeun. Suntara ngaranjug kaget tindakan anu dilawan di luar dugaan manehna. Kunaon dikumaha leungeun aing si Jari Sakti. Ieu leungeun aing teu bisa digerakkeun ieu. Heuras ya. Maleh licik si Jari Sakti. Dina sajeroni ngomong kitu Suntara hatena mah geus mimiti seber. Si Jari Sakti serileutik ngalungkeun popongkol di leungeun katuhuna bari nyarita. Anjeun geus moal bisa ngagunakeun di eta pedang Lur. Aduh mata kuring oge bakal lemor we. Kumaha masih kene untupan pikeun neruskeun ieu tarung Lur? Setan. Aing memang teu bisa ngagunakeun ieu pedang. Tapi aing masih kene boga dua suku sia anu mampu ngarempageun iga burung sia deuleuh. Urang ajar sa Jari Sakti. Aing can rumah saireh jajaten deuleuh. Leuwih hade aing eureun jadi jelema jeung kudu ngeureunkeun ieu tarung mah. Bangsat sia. Ya! Suntara benar-benar masih kene penasaran si ganate. Ngagajeng luncat sapasang sukuna pilih genti but-but ngalakukeun panarajangna. Mangrupa tajongan jeung jejekan ngarah kana anggota badan lawan. Orokaya si Jari Sakti geus bisa maca kana kelemahan gerak panarajang lawan. Plos. Bade nyingkahan panarajang lawan si Jari Sakti ngacurat luncat nyaho-nyaho geus satengah depok digigireun suku katu lawan. Ramu leungeun katuh si Jari Sakti notok jalan darah lawan mangrupa urat penting di lebah pingpingna Suntara. Gerakan si Jari Sakti geus teu bisa disingkahan ku manehna. Sak tak 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 tak. Suku katuh Suntara jadi heuras teu bisa digerakkeun. Kunaon suku aing jadi kieu sia Jari Sakti? Dikumahakeun sa goblok.
aing jadi tak bisa nanaon atuh sia. Pulihkeun dengan jeung suku aing sia. Licik sia jadi sakti. Edan. Ilmu naon eta sia? Si Jari Sakti geus teu malire kana kayaan Suntara. Harita terus ngalios ninggalkeun Suntara. Terus campurkeun ka Miranti. Sanggeusna deukeut harita Miranti imut beritus nyarita ka si Jari Sakti. Tetela akang tiasa ngungkulan lawan geuningan Kang. Ranti teh nyangki akang nyangking ilmu anu sakitu pinunyueunna. Mung eta we Suntara jadi kitu ka ayanana Kang. Kekeleuweuhan kalah diantepkeun atuh akang. Ya tos we antepkeun Ranti lah. Dabungan manehna atuh. Anu hebat Maranti sabab tadi ku akang kareret. Eta jalma anu ngagajeng luncat ka Ranti teh terus ngudupruk geuningan. Teu bisa gerak deui. Aduh teu sangka Ranti euy. Lah leungeun ka tu Ranti we. Diacungkeun aneh ilmu naon eta teh buat saukur kitu bisa ngelehkeun lawan. Ranti teu ngagunakeun ilmu naon Kang. Apaan tos disaurkeun ku Eyang Uyut oge. Mustika Manik Maya nu aya di abdi henteu ngasaukur tiasa dianggo ngalandongan Kang. Tapi Kumaha? Tapi aya daya kekuatan Kang. Anu tiasa ngajaga diri abdi tina tindakan jalma anu gaduh karep atanapi niat jahat ka diri abdi Kang. Oh. Dari ilmu silat mah Ranti memang teu tiasa Kang. Kitu pangna eta anu ngaran Karjan ayeuna ngudupruk sapertos kitu teh Kang. Oh, nya teu sangka akang mah. Aduh. Ku Miranti dijelaskeun Karjan anu sikap jeung caritaan Karjan anu kurang ajar. Buah karep mereka lakukan tindakan hayang ngaruksa kehormatan dirina Miranti. Si Jari Sakti bisa ngarti ayeuna mah mustika Manik Maya mibana kaampuhan dengan sakadar bisa dipakai ngubaran, tapi sakaligus bisa ngajaga jalma anu ngapi milik eta mustika. Nyareg-reg we atuh ari kitu mah akang oge Ranti. Ya ayeuna mah urang ngeureuyeuh dewe lah ka dusun Panglebur teh nya. Mudah-mudahan we si Rawing bisa tepung jeung urang. Ngan eta ari Karjan diantepkeun wae. Keun wae Kang. Engke oge pulih deui tanagana ge Kang. Oh, maksudna? Nya engke tanaga anjeunna saja pulih deui. Oh. Nya wayana we sajam 2 jam mah kaayanan teh tetep kitu Kang. Ari itu Suntara kumaha Kang? Moal dipulihkeun heula. Karunya ngajajantang bari dina kayaan suku jeung leungeunna teu bisa digerakkeun atuh Kang. Bener oge tah caritaan Ranti teh. Akang jadi asa kaingatan Ranti. Mun teu ku akang mah anu mulihkeunana, anu mulihkeun kaayaanana gitu, ngabebaskeun tina pangaruh totokan. Nya bakal kitu we saterusna Ranti. Cantang tuh aya anu bisa ngabebaskeun tina pangaruh totokan. Hayu tah urang bebaskeun heula tah Suntara teh karunya. Geus kitu mah harita si Jari Sakti jeung Miranti laleumpang nyampeurkeun ka lebah Suntara anu masih keneh keur rumahuh lantaran dirina henteu mampu ngabebaskeun diri tina pangaruh ilmu totokan si Jari Sakti. Ningali kadatangan si Jari Sakti jeung Miranti, harita Suntara geus poho di kaera. Sikap jeung caritanana jadi robah. Manehna waleh kasih Jari Sakti minta dipulihkeun kayaan dirina. Waduh, tulungan kuring Jari Sakti pulihkeun ieu leungeun jeung suku kuring. Maknya kudu kieu salilana. Duh, kuring ngaku secara jujur Jari Sakti rumasa eleh jajaten katitih pangarti. Kuring sadar Jari Sakti memang aya di pihak anu salah. Ampura kuring, hampura Jari Sakti. Tulungan pulihkeun ieu kayaan kuring Jari Sakti. Jadi hareuras kieu ye. Suntara caritanana beut semua anu ngarenghik minta tulung ka si Jari Sakti. Manehna geus teu ngarasa era sigana teh.
kitu nate lantaran main oge surti atau ngarti lamun teu dipulikeun kayaan dirina dibebaskeun tina pangaruh totokan geus bisa dipastikeun kayaan dirina bakal tetap seperti kitu. Si Jari Sakti netep ka Suntara terus kedalisan. Ngeunaan pangampura mah wajar mun urang Sri Hampura lur. Heuglah kukuring ayeuna bakal dipulihkeun kayaan Suntara. Dibebaskeun tina pangaruh totokan. Terus terang mun lain kukuring cantang tu aya nu bisa mulihkeun eta kayaan Suntara. Ngaleuwih teh heula rek nalek heula ye. Nah masih keneh keukeuh boga tekad hayang Malaspati ka Sirawing dulur kuring. Hah? Kuring sadar Jari Sakti. Kuring janji geus marek Malaspati ka jalma nu ngaran Sirawing. Sabab kuring sadar Jaka Bandang sanajan dulur sapaguruan tapi manehna teh memang boga tindakan jahat ka sasama Jari Sakti. Jadi bener manehna ajal teh lantaran bungan kalakuan sorangan. Geus taya niatan hayang Malaspati ka Sirawing Jari Sakti. Ayeuna mah kuring teh geus moal sekali-kali deui kitu tah. Jeung Oma tulungan ya sok pulihkeun kayaan kuring Jari Sakti. Hade mun kitu mah. Ngan kudu inget ye. Jadi lalaki kudu sagolek pangkek sacangkreut pageuh. Naon anu geus dilisankeun kudu ngawujud dina sikap jeung tindakan. Ayeuna tindakan atawa kayaan Suntara bakal dipulihkeun ye ku kuring. Nuhun atuh manyating deki sata terus rama atuh. Si Jari Sakti geus kitu mah terus mulihkeun kayaan Suntara. Dibebaskeun tina ilmu totokan si Jari Sakti. Geus kitu mah si Jari Sakti jeung Miranti terus indi dijajabkeun ku paneutepna Suntara. Anu dituju taya di kajabati dusun Panglebur. Si Jari Sakti jeung Miranti geus teu malire deui kana kayaan Suntara jeung Karjan. Bari lempang bareng si Jari Sakti harita nyarita deui negerakeun ka salampangan hatena. Akang salampang teh Ranti. Salampang kumaha Kang? Salampang di hate. Sabab katerangan ti si Mawarung Pangla Sirawing ngajugjug ka dusun Panglebur teh. Cenah rek nyumpunan kana panangtangna Jauh Rampang anu ngajak izin wawasen. Sedengkeun kayaan Sirawing ayeuna sasat can sehat Ranti. Can bebas lepas tina pangaruh racun dupa pangrajah jiwa teh ya. Oh. Ranti oge ngartos kana eta kasalampangan Kang. Dina mangsana tarung tangtos we kayaan Kang Rawing teh bakal benten ti biasana. Margi memang kayaan dirina anu karacunannya Kang. Kedah nama Kang Rawing teh teu kedah nyumpunan kana panangtangna Jauh Rampang atunya Kang. Matak lebadinya anu jadi hanyakal keur akang oge. Tapi akang geus apal kana adat tabiat Sirawing Ranti. Salaku jago sajati Sirawing moal nolak kana panangtang jago anu lian. Sanajan kayaan dirina sasat dina kayaan anu teu sehat sapinuhna Ranti. Ya, mudah-mudahan we atuh Kang. Urang tiasa tepang samemeh lumangsungna tarung. Margi saur wartos mah Jauh Rampang teh anu nangtang ijen. Anjeunna oge sanes jago samarangan Kang. Kaitang jago anu tos lami makalangan di dunia kajawaraan. Nyata kitu pisan nu matak jadi selampang keur akang oge Ranti. Ngan sakumaha anu bieu dilisankeun ku Ranti. Mudah-mudahan we urang bisa tepung jeung Sirawing dina kayaan samemeh lumangsungna tarung. Urang kudu rada gancang ge mah lumampah teh Ranti. Si Jari Sakti jeung Miranti lempangna jadi rada gancang. Puguh geus boga tekad. Kudu bisa gancang nepi ka tempat anu dituju nyata dusun Panglebur teh. Caturkeun di dusun Panglebur harita Jauh Rampang jeung Ki Jaraswuki keur ngabagyakeun kadatangan Ki Harjun
si Raja Panah jeung Antini anu jadi muridna. Kadatangan Ki Harjun si Raja Panah bari mawa Kijang Kancana hirup sakumaha pamentana Jauh Rampang anu barang datang oge langsung ku si Cakung dibawa ka tukang diasupkeun kana kandang anu geus meunang nyiapkeun. Sedengkeun Ari Saraswati mah harita aya di jero kamarna ngadedengekeun kana lumangsungna anu keur paguneman. Ki Jarasuki anu harita keur cumarita ditujukeun ka Ki Harjun si Raja Panah. Andika memang hebat Arjun. Paminta si Rampang bisa dicumponan euy. Terus terang mun dewek mah cantang tu bisa euy newa Kijang Kancana. Lain wae hese nyanganana tapi kangaranan di bawah hirup-hirup batang tu we. Aya ilmu nanya. Ki Harjun si Raja Panah ngabagikeun paneuteupna ka Jauh Rampang jeung Ki Jarasuki terus nyarita. Memang kawilang teu salah pangarsa. Eta we lah. Pangarsa Jauh Rampang mentes gawe ka kula. Sabab keahlian kula teh moro Kijang. Kan memang teu gampang pikeun meunangkeun Kijang sacara hirup-hirup mah. Sokomo ieu Kijang Kancana anu kawilang langka. Di jero leuweung ge estu teu loba. Malah ukur aya sababaraha hiji. Sasat benang di itu. Jauh Rampang nyerenge seuri betus carita ka Ki Harjun. Lumata kula mantes mentes we euy. Pantes gawe ka Andika Harjun. Sabab geus bisa kaukur euy deui Andika bakal mampu nyumponan paminta kula. Bunga jeung Bagja Saraswati pasina oge ye. Dina mangsana rendengan diberi hadiah Kijang Kancana. Ieu Antini kawilah murid anu satia terus mimilu nuturkeun jadi guru. Bisi capek mah sok we leurekeun heula atuh Antini. Jalur Rampang ngareret ka Antini anu reret terus kawalon. Sawios teh kadang ngarepotkeun. Margi tadi satea can dugi ka dieu teh. Ki guru tos nyarios mualami aya di dieu. Margi aya keneh kapareogen anu sanesna. Ki Jarasuki milu maeran dicaritaan. Nya magelana. Tong waka lulusuhan atuh Harjun. Dewek geus nitah kasih Cakung euy supaya Andika jeung anu jadi murid dihormat sakumamistina. Sabab geus hasil nyumponan kana pamentana si Rampang euy. Wes salah namun leureuh monok sapeuting di dieu. Kitu ari ceuk dewek mah. Bener henteu Rampang? Bener ki. Minangka rasa panuhun ti kula. Wajar mun hayang ngahormat ka Ki Harjun jeung Antini. Memang kitu sakuduna. Kareksi dik ayeuna Antini tiasa kita mah geulis geuningan. Antini rada bareubeu pipina dipuji ku Jauh Rampang teh. Teu kedah muji kitu pangarsa, janten alisin ka abdina oge. Ya teu kudu era tuh Nyai. Bet dewek oge sarua. Muji ka Antini teh cacak wanoja geulis rupa tapi satia nuturkeun badangan nu jadi guru. Anu keur ngalobro jeung jadi eureun waktu aya si Kodel datang. Kawilang bade geus satia Jauh Rampang anu tunggu di Pasir Karamat. Si Kodel terus ngajelaskeun ngeunaan kadatanganana. Ngabejakeun yen anu ngaran si Rawing di baturan ku si Banteng Wulung geus aya datang ka Pasir Karamat. Enten kitu tah pangarsa. Si Rawing tos aya di Pasir Karamat. Kadieuna teh dibaturan ku jalma bandigul tanggihgul katalah si Banteng Wulung pangarsa. Lumawi abdi ngabujeng ka dieu teh nilik dina sikep jeung caitan nama buat siga taya ulat jago eta si Rawing teh. Ulah geus meunang beja. Memang kitu kayaan pribadina si Rawing. Ki Harjun.
Kula rek mentes deui ka Andika dina waktu ayeuna. Ki Harjun si Raja Panah kerung bari neuteup ka Jauh Rampang terus nyarita. Maksud salira teh rek mentes deui naon? Cobi jelaskeun. Bari jeung ngomong kitu teh Ki Harjun rada ngahulang oge. Sabab si Rawing anu kungsi panggih malah ngabantuan ka manehna dina mangsana keur ngamen jeung Antini teh ya. Teteh lah si Rawing teh bener-bener ngabuktikeun caritanana. Aya datang ka Pasir Karamat nu aya di wewengkon dusun Panglebur. Jauh Rampang terus nyarita deui ditujukeun ka Ki Harjun. Ki Harjun jeung Antini ulah waka pamitan, ulah waka init, ulah bakal izin wawasen jeung si Rawing. Kitu teh lantaran kura memang anu nangtang ka manehna pikeun nyumponan kana pamentana Saraswati, calon pamajikan kula. Jadi lumangsungna eta kajadian di Pasir Karamat supaya disaksian ku Ki Harjun jeung Antini. Cinekna mah saksian kula bakal izin wawasen jeung si Rawing. Ieu kajadian kawilang penting sarta ngandung sajarah pikeun diri pribadi kula. Kitu tah Ki Harjun. Ki Harjun silih teuteub jeung Antini. Ari Antini harita kerung rada bingungeun sigana teh sabab Ki Harjun anu jadi guruna henteu nyaritakeun ngeunaan guruna anu kungsi panggih jeung si Rawing, malah ngobrol oge cukup lila. Najan carina panggih tapi langsung loma. Ki Harjun memang teu nyaritakeun ngeunaan dirina anu kungsi panggih malah ngobrol jeung si Rawing. Sabab boga pamikiran omongan si Rawing ngeunaan Saraswati teh tetela bener geuningan. Ngandung arti antara si Rawing jeung Jauh Rampang sasat keur marebutkeun Saraswati. Mun nyaritakeun kungsi panggih malah ngobrol jeung si Rawing. Bisa wae Jauh Rampang terus jadi ngewa ka dirina. Sedengkeun Ki Harjun ngarasa geus kautangan budi ku Jauh Rampang. Bener Andika kudu nyaksian Harjun karena kejadian anu bakal lumangsung di Pasir Karamat. Jadi geus eueuh alasan deui urang ngabadungan kumaha tandang jeung ketakna si Rawing dina ngungkulan si Rawing anu ngawas ulin karuhunan. Dewek boga kayakinan euy si Rampang bakal mampu ngarubuhkeun si Rawing. Ki Harjun jadi henteu bisa nolak karena pamentana Jauh Rampang. Li pangarsa masian katang tuan seperti kitu mah nya iringan be moal bade bahakana naon disaurkeun ku Saira pangarsa. Tak kudu kitu ari ngaku baraya maka diri kula euy. Ngan eta batuna si Rawing anu ngaran si Banteng Gulung bisi ngarongrong ngaganggu kana lumangsungna tarung eta bagian Ki Jarasuki anu kudu ngamankeunana. Tenang Rampang, tenang. Urusan dewek si Banteng Gulung anu bade gutangih gulma manehna geus kungsi ngarasakeun kumaha kaibatan emu dewek. Antini dina sajeroning ngabandungan obrolan teh harita ngomong sorangan dina jero hatena. Aing bakal panggil jeung Kang Rawing katut Kang Anteng. Lan kunaon anu jadi guru teu ngajelaskeun ka Jauh Rampang. Kungsi panggih malah ngobrol oge maning uplak jeung Kang Rawing teh. Rek nanyakeun bisi salah deui. Keun warek nuturkeun we kumaha nu jadi guru ieu mah. Manduka teuing bisa ngobrol moal jeung si Banteng Gulung nya Kang Anteng. Da kitu-kitu oge bageur manehna teh. Malah bet karunya ku nasibna nu geus pahatul lalis teu indung teu bapa. Besa nasib jeung diri aing. Kitu galecok kena hate Antini dina waktu harita. Kabehanana carangkat nangtung Jauh Rampang ngaret ka Ki Jarasuki terus nyarita. Saraswati geus jange rek milu nyaksian kana kajadian lumangsung izin wawasen. Sok aja ajakan Ki. Urang irit ayeuna kitu ka Pasir Karamat teh ya. Oh, keun ku dewek diajakan ini tas Saraswati teh Rampang.
memang manehna perlu nyaksian ngalah yakin ku sorangan kumaha nasibna si Rawing dina waktu ieu atawa poe ieu anu saela ieu pada nyebut si Rawing teh jago tanding cenah ngan ukur semat poe ieu lah lalakon kahirupanna teh kelanan daguan heula ieu Ki Jarasuki terus nepungan Saraswati anu aya di jero kamarna sedengkeun Saraswati anu aya di jero kamarna puguh geus ngadengkeun tita tadi kana obrolan anu lumangsung jirim si Rawing nemongan deui ngageter hate Saraswati sabab bakal ningali deui si Rawing jajaka anu kungsi dipercaya sapinuhna ku dirina dina ngantengkeun tali kaasih rasa kacinta. Panto kamar dibuka ti luar Ki Jarasuki nangtung dina lawang panto tu cerita ka Saraswati hayu urang ayeuna ka Pasir Karamat Nyai si Rawing jeung batuna anu lelasi Banteng Gulung teh geus aya di Pasir Karamat Nyai apaan Saraswati teh hayang nyaksian kana lumangsung eta kajadian mangsana si Rampang izin wawasan jeung si Rawing lin urang Bandungan Saraswati Nyai kumaha nasib si Rawing anu bakal dilubuhkeun ku si Rampang dewek boga kayakinan poe ieu mangrupa poe panungtungan keur si Rawing hayu Nyai hayu Saraswati netep ka Ki Jarasuki imut terus kajawab Sok arang kati payun we Ki engke abdi serangkang sakung bakal nyusul ka Pasir Karamat anu jelas abdi pasti bakal nyaksian kana lumangsung eta kajadian Ki jadi moal barang ini ayeuna Nyai teh mohon engke we abdi nyusul serangkang sakung Ki mangga angkat we ti payun Ki nya tina naon atuh ari kitu mah dewe jeung si Rampang katut anu sejenna alin ti heula nya mohon mangga Ki abdi engke tangtos bakal nyusul margi abdi hoyong nyaksian langsung kan eta kajadian geus karuhan kitu mah harita Ki Jarasuki terus nepungan di jauh Rampang bari ngajelaskeun Saraswati teh rek nyusul Indit jeung si Cakung ka Pasir Karamat geus kitu mah jauh Rampang jeung Ki Jarasuki katut Ki Harjun jeung Antini kitu deui si Kodel harita ngabring rek Indit muru ka Pasir Karamat dengkeun si Rawing jeung si Banteng Gulung anu aya di Pasir Karamat harita dariuk di luhur Jukut Garing hadapeun tatangkalan bari dungguan kedatangan Raju Rampang harita dua lalanga ngobrol wah guniun dari Kang Awing di pelengan tingkeung ku nganteng teh cepengan wae larangkang leon nganu karasaan Kang nganting jadi sedih ningali Kang Awing nyepengan larangan wae puguh ieu teh sirah ieu teh duh kadang-kadang sok ngajedut teu puguh teh duh cilaka ieu mah teh mun pas keur ijen sirah terus jajedudan duh rek kumaha bisa tarung teh jang ulah ngelapikeun Kang ngitung ngatukang dengan Kang Awing ngomongan gitu mah nguingna jadi salempangan Kang dengkeung Kang Awing teh ngudungelang yang ngatur ngajen ngajajaten tenggang supaya bisa nerus bawa ngacek Saraswati ngapanan itu maksudan Kang Awing teh Kang Awing sono ka Saraswati pan hayang gerak kiwin cenah hayang gerak ngerendeng-rendengan Kang memang gitu pisan maksud teh teng duh tuh ngajud deui meuni tarik di ngajadudna ge duh ranyai kana panonna oge teng duh tengar tieu masirah teh ye nyaho rek ijen kalakah jajadudan mun kaayaan kieu bari terus kudu tarung akang moal bisa ngagunakeun ulin karuhunan
maksud Kang mal bisa iya mah bisa ngagulik-gulik kahurunan sapinuhna teng udah aduh saking ngajedudna wah nyila Kang atuh ngitu mah Kang Ngawing ngurang pengcetan ngatunya ku nganteng ngeta serana ku anteng urang ngencetannya Kang sugan we ngatu di pencetan bisa nyager tendut-nutan banyak Kang mau lama Kang ngawing-ngawing teng kudu ngeunang kudu bisa ngelekeun si Galuh ngampang supaya cak Suruswati itu bisa dibawa bulak-balik gitu Kang lain dibulak-balik dibawa balik beneran jeung nadi teu kudu sedih teng sirah akang anu jajedudan kan bae nu penting mah buru-buru cager we teng jadi anteng anu rek mewek kitu kumaha ye teh duh kudu anu seger-seger ieu mah teng tuh tingali teng buah meni leubeut jeung arasa kitu rudang heula buah sigana mah ngarasa seger teng ngari Kang Ngawing ngayangan buah ngasak mah ngurang ngalangan we ngatungang ngayeunangan teh ngarek tekan tangkal buahna Kang Ngawing mah nangoan we di dieu pokona mah tinggal ngabelewekeun nguah we lah gampang tekan tangkal buah mah Kang Ngawing ya awak sagede kitu mah mal bisa naik atuh teng nincak daan oge mal aya nu kuateun geus akang nu naik anteng nu nampanan ti handapnya engke buah asakna ku akang bakal dialungkeun tang ieu we di ieu dinya di wadahan ku antengnya sakalian urang ngawadawegan keur nginumna nya wah duwegan ngumaha nginumna ngatuh Kang moal ngasup kana sungutna atuh Kang nguing ngamun calawak mal bisa ngasupan ngaring mudu leg-legan dawegan mah Kang si anteng nyalain di leg-leg dawaganana atuh nu diinum apanan caina anteng apanan dina jero dawagan teh aya cainan apanan seger geus dahar buah asak terus kinum cai dawagan teng keur masek buah mah di saungna Kang Kodel we aya peso geura akang ayeuna nu naiknya ngala buah daguan anteng mah di dieu nya si Rawing narekel naik kana tangkal buah leuwih gancang batal monyet sigana teh dinaekan kana tatangkalan teh kangaranan tahun-tahun babarengan jeung Ki Debleng di alam bebas tuak tae kana tatangkalan teh geus jadi kaulinan sapopoe geus aya di luhur tatangkalan si Rawing metik buah anu asakna terus dialungkeun ka handap di tampanan ku si Banteng Wulung luluncatan di tidahan kadahan anu sejena oge geus teu karagokeun deui keur si Rawing mah ditambah ku ilmu pangenteng badan anu geus asak latihan dahan anu tincak teh eueuh anu nepikeun kapotong geus beres kala buah anu asak si Rawing terus naekel kana dawegan si Banteng Wulung nepikeun ka ngalennya patena ningali si Rawing bae leungeun kenca jeung katuhu mawa masing-masing mawa dua dawegan teh harita langsung ngalagrageun maneh henteu kawasta dikeun naik kana tangkal buah turuna oge lumrah sakuma biasa anu ngalabuah cileng koleang kalayang curali si Rawing jujur alitan sababaraha kali teu beda ti anu keur akrobat we saterusna dua dampal sukuna napak kana lemah wah ngebat Kang Ngawing ngebat ngari sugan teh moal juralitan gitu Kang anteng ngaget hate ngenyap-nyapan ningalikeun Kang Ngawing luncat lagrakeun nganeh mah Kang Ngawing
Pamantes loba anu sebutan sirawing jago tanding. Kamu nanti nganulagrakeun maneh kawas kitu mah ngagidibut Kang. Ngagidibut meureunnan awak kanteng kana lemah. Ngawak jadi marotong. Muang kaling sakitu luhuna lagrakeun maneh teh. Nginyaan ngebat Kang Awing. Anting macan tunggisang gitu. Ngaling oge remek we meureun ngalungaragakeun nganeh tina luhur-luhur. Lain hebat sok neangan pesok ka sauna si Kodel. Datengeun nah dahar buahna oge henteu dipesek mah. Manya kudu digorogotan mah. Mangkaning ieu mah buah arum manis teng. Sok neangan pesok ka itu duh taya anu asak lamun dicocolkeun kana uyah aduh sigana segernya teh nya. Nyan ngenak Kang Awing. Ngamis nya buah teh Kang Awing. Muang kaning mun lobang ieu ngalanganana. Bisa waragan ieu mah Kang. Ari Kang Awing mah arek narung jadi ngulah warag neuing Kang. Nganteng we diwakilan ngawarageunna namanya. Sawagna oge dahar buah atuh teng eueuh hubunganna beuna oge datang non teh daang buah jeung rek tarung. Mun Saraswati jeung Akang eta aya hubunganana. Akang teh keur bingung di teh. Wah, Kang Awing mah bagus ari geus ieu teh. Geus bingung teh bingung di naon atuh Kang Awing. Pandit teh dek nangtang tak non dek nyumpunan panangtang anu ngajak ijen jajaten. Tapi mah bisa ayeuna da waktosna seep. Waktosna Baraya Cakra. Geningan waktosna parantos teu nya kapan deui. Cak kanggo dinten ieu dongeng Sunda urang cekapkeun heula mung deui ka dieu, enjing urang teraskeun deui nya. Tah kitu. Atuh samentawi sim kuring dora-dori, amit mundur amit mungkur, hatur nuhun tina sagala rupi perhatosanana. Mios.